para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Yesus ngalahir ka murid-muridna. Aya hiji jalma beunghar, boga hiji pagawe purah ngurus kakayaanana. Meunang pangaduan yen kakayaanana dipake awuntah ku eta pagawe. Tuluy pagawena teh dicalukan, dipariksa. Geuning maneh kitu bejana. Kadiekeun kabeh catatan kakayaan kami anu diurus ku maneh sing lengkep. Ulah diurus ku maneh deui. Eta pagawe ngomong sorangan. Aing tangtu dieureunkeun ku dunungan. Kumaha pipetaeun? Macul moal kuat, baramaen era. Tah, aing boga akal. Arek nyieun pibatureun. Sangkan ari aing geus teu boga gawe, aya anu daekeun narima di imahna. Tuluy manehna nyalukan anu boga hutang ka dununganana. Carekna kanu daratang pangheulana. Sabaraha hutang ka juragan? Jawabna, minyak jetun 100 tong, ceuk manehna. Tah, diuk. Tulis dina ieu surat hutang, 50. Geus kitu nanya kanu saurang deui. Sabaraha hutang teh? Jawabna, tarigu 1000 karung, ceuk eta pagawe. Tulis dina ieu surat hutang, 800. Dununganana jadi muji kana kapinteran akalna eta pagawe anu teu jujur teh. Kawantu jelema-jelema anu kapangaruhan kudunya mah ngatur urusanana teh memang leuwih pinter tibatan jelema-jelema anu hirupna satuhu. Kusabab kitu saur Yesus deui. Harta banda sifat lahir teh pake nyieun pibatureun. Supaya samang-samangsa harta geus teu bisa deui nulung, maraneh bisa ditarima di tempat anu sifatna langgeng. Jelema anu satia dina urusan-urusan leutik, bakal satia dina urusan-urusan gede. Jelema anu teu jujur dina urusan-urusan leutik, moal jujur dina urusan-urusan gede. Jadi, lamun maraneh geus teu jujur ngurus harta banda sifat lahir, kumaha rek bisa dipercaya ngurus harta sajati anu sifatna rohani. Lamun maraneh teu jujur kana barang batur, barang milik maraneh sorangan oge, saha anu rek daekeun nyerenkeun ka maraneh? Moal aya jelema anu bisa ngawula kadua dunungan. Sabab kanu saurang bakal geuleuh, kanu saurang deui bakal nyaah. Kanu saurang bakal satia, kanu saurang deui bakal nyabodokeun. Moal bisa maraneh ngawula ka Allah ongkoh, ngawula kana duit ongkoh. Barang urang Parisi ngadarenge pilahir Yesus kitu, tuluy nyeungseurikeun. Kawantu maraneh namah jelma-jelma piduit wungkul. Yesus ngalahir ka maranehna. Aranjeun teh katembongna ku batur mah jelma-jelma bener. Tapi Allah mah tingalieun kana eusi hate aranjeun. Anu matak, anu ku jelma dianggap luhur teh, dipayuneun Allah mah taya hargana. Hukum Musa jeung tulisan-tulisan kasauran nabi-nabi teh lakuna nepi ka semet zaman Yohanes Juru Baptis. Ti semet harita terus nyebar Injil kasalametan hal karajaan Allah. Jalma-jalma maraksa harayang asup jadi umatna. Tapi leuwih gampang musna langit jeung bumi. Tibatan ngabatalkeun sanajan bagian pangleutikna tina hukum Allah. Lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen, eta lalaki teh jina. Kitu deui lalaki anu ngawin awewe anu geus diserahkeun, eta oge lalaki teh jina. Aya hiji jelma beunghar, papakeanana bangsa anu pangmahalna, saban poe hirupna royal. Aya deui hiji jelma, ieu mah miskin, ngaranna Lazarus. Awakna pinuh ku borok, sok diuk gigireun panto jelma beunghar tea.
Bari ngarep-ngarep aya sesemplekan roti anu murag tina meja makana. Jange si beteungna nu lapar. Borokna dilaletakan ku anjing. Ki miskin teh maot. Ku para malaikat tuluy dibawa ka Ibrahim, dipernahkeun gedengeunana tempat utama. Nu beunghar teh age maot, dikubur. Satengahing keur ngarasakeun ka nyeri anu pohara di dunyana anu paraeh, manehna tanggah. Beh ti kajauhan enjo Ibrahim jeung Lazarus anu diuk di gedengeunana. Tuluy manehna gegeroan. Ama Ibrahim, sing hawatos ka abdi. Lazarus sina ka dieu, sina nyelupkeun ramona saeutik kana cai keur ngabaseuhan letah abdi supados rada tiis. Abdi teu tahan dina ieu seuneu, liwat saking nyerina. Waler Ibrahim, ih anaking, sing inget, hidep mah waktu keur hirup keneh geus meunang anu aralus. Ari Lazarus mah anu garoreng. Ayeuna Lazarus kari senangna di dieu. Hidep kari sangsarana di dinya. Jeung deui ti dieu kadinya teh aya jungkrang jero pisan. Mustahil beunang di peuntasan. Nu ti dieu moal bisa kadinya. Nu ti dinya moal bisa ka dieu. Walau nu beunghar. Ama, upami kitu mah atuh Lazarus piwarang karorompok pun bapa bae. Reh abdi gaduh dulur 5. Sina dipepelingan supados maranehna mah ulah dugi ka tigebrus ka ieu tempat siksaan. Waler Ibrahim, maranehna geus meunang pepeling tina kitab Musa jeung nabi-nabi. Keun sina nurutkeun pepeling tina eta kitab-kitab. Walona deui, ku eta wungkul mah henteu cekap ama Ibrahim, upami didongkapan ku anu hirup deui tinu maot mah, tangtos maranehna tarobat. Tapi waler Ibrahim, ari geus teu narurut kana pepeling Musa jeung nabi-nabi mah, masih didatangan ku nu geus paeh oge moal ngagugu. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.